Nalak tak pisan jadi awewe teh. Wah yang rencang sangu geda meni turun ka sawah. Wilujeng sonten sadayana urang patepang deui tina carita harian abdi. Dasar we awewe kampung. Maneh mah kampungan teu boga pendidikan. Pendidikan gen teu luhur siga urang. Eta cacariosan jalmi anu osok ngarendahkeun harga diri batur. Teu kenging kitu dulu. Kumaha kida ari jalmi mah teu kedah dinilai tina pendidikan luhur henteuna. Jalmi anu berkualitas mah sanes ukur loba dunia, loba gaya sareng luhur pangkat. Komo hirup kambuh di masyarakat mah kudu bisa hormati lawat. Lain gila hormat, tapi bisa ngahargaan nu samartabat. Upeje ulah ngabeda-beda ngajenan jalma tina pangkat, mana nu malarat, mana nu konglomerat. Da urang mah agama nage alus, ibadah nage tekun. Saalus-alusna kumaha wae oge ibadah jeung salatna, nilai jama mah angger aya dina 2 anggota tubuh. Naon cenah anu leutiknya eta hate jeung letah. Lamun hatena nu alus pasti ucapanna ge leuwih alus. Tapi mun hatena goreng ucapanna ge leuwih parah. Nya sapertos kitu. Pan cenah aya babasaan ti kolot baheula ge. Tutup sihung ulah dipake adigung. Ulah loba gaya sanajan loba sagala. Ulah loba ngahina kanu sangsara. Ingat, pangkat jeung harta ngan ukur pupulasan. Janten kedah diajar supados teu nyerikeun hate batur. Dina ucap jeung laku lampah. Sabab sakumaha rajina urang salat jeung sujud ge. Lamun jalma nu ku urang dinya nyari teu ngahampura. Saur kolot zaman baheula teh mah Allah ge moal ngahampura. Lares teu kira-kira naon atuh anu kudu disombongkeun di alam dunia ieu? Da angger we pangkat mah moal dibawa maot. Kedah atuh bendang banding pangkat. Teu kenging ngarendahkeun jalmi anu dihinakeun ku anjeun. Bisa jadi isukan anjeun nu paling ngabutuhkeun.